Ga silip sineret tur siloka Simudi wuwo sasmita Iya dewo sasmita Ajen seni adiluhung pansuh nang tunggalur nanyung picontoan pientengen lenyepanen larapkeun ciri manusia sajati tumampi takdir ilahi nyamuni ngawincik diri bakti kahiyang maha suci wontening pertapaan parewana di saterengga begawan biasa sampun dipun parak ingkang putu panengahing Pandawa Arjuna kekantun buyutna kuanyen Raden Gatotkaca anu tungkul hamalik lutak jemah narima ngesabda tajrih ningali pamor ingkang begawan watekantos begawan abiasa duduang samanea tilas raja kerajaan Astina dina gelar Kresna Dipayana anu tutas dening katimulan kagagahan lan kamandragunaan oge tekantun tutas dening didikan rohani lan jasmani lami-lami ngandika kawedaling nisan makaten pengandikanipun begawan abiasa nyaur ingkang putuh panengahing Pandawa Arjuna hidup buah hati kemang soca mustika eyang di pawenangan Arjuna anu payus dipiagul kalayan dipikareus ku eyang coba menta diukna kaharep eyang sangat sono nu taya papadana kapayun lenggah nangin kapayun kula tapi no damel eyang dipayun wayah dalem Arjuna nampi kana pembagi salira kalayan ngahaturkeun semah pangabaktos kahunyupan jenengan salira eyang pujas tuti hidup dak terima dening tangan loro kiwa lan tengen disimpen di pulung ati pun dehing mastakange atur nuhun yang kalih nati eta naon cobi kula tina naon rupiah kelapatan muga ageng sewa cukup lumur jemarhapun tena anu kateda eyang tina soal kasalahan timalan ho dodo kumaha sepuh ari urusan salah matong boro hidup budak ngora nalah eyang anu syakil kolotna syakil bolong kotanana geus tawehwo suku geus hese dilengkahkeun ceuli geus kurang denge laras kula panon geus kurang awas buuk hidung jadi bodas kulit cangker jadi kenyot sumuhun leungeunnya diobahkeun suku geus jararejet gara rejet cinekna eyang teges kolot malamah barudak bapa nyebut nage aki-aki masih keneh kakenaan kusalah sabab naon kumaha cing inget ari salah yang bener eta geus ngajadi busana pikeun manusia anu gumelar di alam pawenangan ya timalan eyang urang pada saling malum we urang pada saling hampura sumuhun kula
timalan atuh sabalikna teh eyang eta hampura tina dosa gede tur dosa leutik tina dosa anu dihaja tur dosa anu teu dihaja semuhun dina mangsa eyang masrakeun kanyaah kanu jadi incu khususna hidup Arjuna umumna Pandawa pasti loba ti gejebur saur ti soledat letah langkung saur bahe carekna leres gara hampura ku hidup sabab naon maha kula pan tadi geges disebutkeun eyang teges kolot tanda-tanda pimaoteun geus narembongan semuhun kula loba batur hirup eyang anu geus ti heula ningalkeun tos mayunan kula model huntu loba anu ningalkeun ti heula ya eta pangdenge pon kitu deui ningalkeun ti heula saware leres panempo pon kitu deui leres malahan rasa dahar oge beda jeung baheula tebih atuh ciri batur eyang tegis miheulaan tanda-tanda pimaoteun numutkeun pandangan syariat mah geus deukeut toh masih keneh kakenaan ku salah leres sepuh nya timala nu matak geura hampura besi tereh-tereh eyang rungkad caringin diburuan toh tanung-anung harti raga ditinggalkeun ku nyawa maot pingaraneunana geura hampura ku hidup nah bisi jadi hahalang bisi jadi rintangan di mana eyang balik ka yaumil akhirnya semuhun kula sami-sami yang dihapunten dihampura dihapunten bagja kasep toh ari geus dihampura mameureunnan catri kumaha sepuh hiji-hijieun reget teh cara roplok wuluh leres molongpong meureun jalan ka gedong teh semuhun eta moal loba teuing pertanyaan di yaumil akhir leres kula oh ai geus Islam apa pada manusia meureunnan rada ngemplong hirup teh ya kula timalan atuh salajengna ieu teh ya pikir saeu naon purwa salira kersa nimalan toh bujeng hingga kapunut marganing tanaga emutan larapati kasangakeun ya oh kelanan tenang kula nya seweda sore kene semuhun ari eta di tukang teh saha wuluh pirakula liang saha apan ieu teh pun anak putrana Kakang Bima Gatot Kaca yang dulu itu si jago nih eta teh si jago nya Gatot Kaca timbalan dulu itu kapayun calikna buyut jago uyut kapayun ngem tapi noda mau cekap di uyut tapi noda melayut dalam nampi dateng pembagi salira kalayan nyuwun katampi semua pengebukti kau nyupan jenengan salira uyut toh ditampi nuhun kasep Gatot Kaca Gusti eta sorak meni sada bapakna ya kula sada bapakna nepi teh dipikeun sasieur kitu kumaha tuang rama damang kasep aya hibar tuang ibu dipringgandani aya hibar baktos saurna kasalira uyut bagja hatur nuhun baktos deui ka tuang rama tuang ibu kanca teu karasa kaula teh geus boga buyut geus sagede kieu wuluh leres itu kasep Gatot Kaca nuhun hidup kudatangna hidup ka dieu ngaguar ngagugah kasadaran uyut yen geningan hirup di dunya dengan sakolepat leres asa cikeneh uyut teh lelempangan jeung babaturan ngadulang layangan ngadu gatrik sonah bui-buyan jeung sajabana morolang layangan asa cikeneh jeung babaturan teu karasa kaula geus boga deui buyut ciri meureun hirup di dunya teh betah leres kula
ciri hirup di dunia teh genah mernah turut tumanina tapi kadang-kadang ku genah turut tumanihna nah hirup di dunia ku betana hirup di dunia kadang-kadang poho kana purwa daksina Di Purwa sepuh. purwa wiwitan daksina wekasanana poho yen tugas kurang hirup di dunia teh lain bubungan lain poya-poya lain senang-senang hirup di dunia tapi jelas hirup di dunia cekat terangan pangeran mua pati-pati pangeran nyiptakeun jin jeung manusia lintang tiker ibadah Doh. nya timala nu mata kasep Gatot Kaca Arjuna ieu waktu payus tur pantes lamun dipake merdih kana asihna Gusti munajat kana kersana nu kawasa cinekna ieu waktu payus lamun dipake syukur ku urangnya Doh, say. timalan tina sagala rupa kanikmatan tina sagala rupa kangenahan oge kesempatan urang masih keneh kumelenang di alam dunia masih kena diberi kesempatan pikeun babalik pikir masih kena diberi kesempatan pikeun hirup jadi husnul khotimah nu mata gerak tamprakeun syukur ka numur beng alam sabab naon janji pangeran lamun anjeun nyukurkeun nikmati kami pasti eta nikmat bakal tambah deui tapi sabalikna lamun anjeun teu nyukurkeun nikmati kami ajab kami nu leuwih peurih nu matak sariring-riring dumadi sarengkak saparipolah wayahna kudu mineng syukur ka kersana timalan geura mangpaatkeun jag-jag anjeun saacana datang rarempo Laras eta timalan sabab geus narempo model eyang kieu mah hese kawates ulah. kawates rek ibadah teh Laras. lain nganung harti pedah kalau teu bisa ibadah tapi ari jag-jag mah loba jalan ibadah Tangtos ulah. timalan mangpaatkeun harta kakayaan anjeun saacana datang kamiskinan dina jalan ridho mantena Semuhun. da pangeran mah teu heseun malikeun nasib jelema tina beunghar kana miskin pon kitu deui sabalikna tina miskin kana beunghar teu heseun Laras ulah. kun payakun jadi jeung ngajaradi anjeunna maha dina sagalana Doh, semuhun. nu matak sok mangpaatkeun syukurkeun eta harta kakayaan Dah, laras. kumaha carana syukur harta kakayaan kumaha eueuh deui kudu cumpon kana janjina atawa kana kawajiban di mana geus kahisab ku zakat kaluarkeun Eta kulan. 2,5% tepira tina sajuta teh 25.000 Laras kulan. aya hak fakir miskin Ya, aya hak anak yatim semuhun. mere maweh ka sasama sodako infak jeung sajabana Paatkeun opieun. mangpaatkeun harta kakayaan teh ulah ngagunuk-gunuk harta sabab naon cekat terangan agama nu ngabohongkeun agama teh lain anu tara salat hungkul nu ngabohongkeun agama teh lain tara ka Mekah jadi haji lain tapi jelas tina katerangan pangeran yen anu ngabohongkeun agama teh di mana-mana urang mampu di kampung urang aya fakir miskin di kampung urang aya anak yatim nepi ka kalaparan diantep ku urang tak eta nu kitu disebutna jelema anu ngabohongkeun agama Itu geni. Kita kulan. sanajan anjeun salat unggal poe Ya, tahajud unggal peuting ka Makkah bulak-balik unggal taun tapi di mana-mana di kampung maneh anak yatim fakir miskin teu dipalire nu kitu jelema anu ngabohongkeun agama doh. Laras kulan.
Timbalan nu matak mere mawe kasasama da moal aya nu sangsara tina sok dakoh moal. Moal atuh. Leres. Moal leuleungan komo hidup salaku jelema anu aya, jelema anu buru di juru buru dipanto ngalayah di tengah imah, tingali bisi aya tatangga urang anu teu dahar. Leres kulan. Sing manfaat teh kulan. Tingali bisi aya anak yatim anu katalangsara, Leres. eta teh dititip-titipkeun pisan ku pangeran. Semuhun. Timbalan leres huyut. Tah, syukurkeun tasara syukur harta teh kitu. Kaduana hidup jadi pamimpin di ieu negeri. Wayahna kudu minang syukur ka karsana. Leres kulan. Sabab anjeun jadi pamimpin teh menang kahayang. Nya eta. Timbalan leres. Menang kahayang anjeun jadi pamimpin teh kumaha carana syukur pi pamimpin? Cobi. Eueuh deui. Jadi jelas syukurna pamimpin kudu cumpon kana janji. Doh, leres kulan. Timbalan tepungan masyarakat tepungan. Ya kulan kalemu. Unga poe teh masyarakat teh tepungan. Ka tepi suring anya celang ka padesaan. Ulah dina mangsa kampanye wungkul ulin ka kampung-kampung teh. Dah leres. Dalalobana di urang mah pamimpin teh tempo dina mangsa kampanye kakara ulin ka kampung-kampung. Eta. Tempo dina mangsa kampanye daek deket jeung rakyat leutik. Janji we murulu ka rakyat. Kumaha janjina? Aku akan membela wong cilik, aku akan membela wong lemah, tapi kadang-kadang geus ngajedog jadi pamimpin teu eling ka rakyat. Doh. Rata-rata kulan. Kadang-kadang geus jadi pamimpin mah culang cileung neangan proyek. Dah, nya eta. Ya, timbalan nu matak cing bener-bener syukurna pamimpin teh cumpon kana janji tepungan masyarakat. Leres. Timbalan sabab eta dunungan urang naon eyang ngomong kieu apan eyang teh pangalaman jadi raja. Pengalaman atuh. Jadi raja baheula pangalaman nu matak sok prioritaskeun kepentingan masyarakat. Leres. Prioritaskeun utamakeun kepentingan masyarakat sabab bungan anjeun daek jadi pamimpin sabab lamun bongan daek jadi pamimpin jelas anjeun pamimpin kudu daek berkorban. Leres. Timbalan kuduna mah pamimpin teh bareregang rakyat garerenut. Oh, nya eta. Da ayeuna malolobana pamimpin genut ai rakyat begang. Alah. Naonana eta teh kulan. Ieu teh begang awakna pikiranna da geus jebrong. Ya. Kantongna rupi. Timbalan nu matak sok prioritaskeun hakikatna mah rakyat tunungan urang. Dalamun dibolekerkeun mah dibuligir anjeun teh teu gablegna naon. Leres. Boga mobil, boga imah anu mewah, mobil anu mewah eta teh kabeh teh ti rakyat. Ti rakyat kumaha? Apaan rakyat teh mayar jaka, mayar PBB, mayar pajak. Nu matak lamun rakyat geus mayar pajak wayahna eta pajak balikeun deui ke masyarakat ulah dileg-leg ku sorangan. Carana kumaha? Di mana-mana rakyat mayar pajakna bener, infrastruktur bener, kencing bener. Jalan jeung sajabana fasilitas kudu bener, ai ka rakyat keukeuh minta pajak, tapi kadang-kadang geus kahunuk duitna di luhur, kadang-kadang disiwitan ku oknum-oknum para pejabat. Oh, eta kulan. Timbalan eyang tanya dibuligir teu boga naon-naon. Nya ketitipan urang. Kadang-kadang suara rakyat adalah suara Tuhan. Doh. Kade sok anjeun ayeuna loba harta loba anggaran pendapatan belanja negara teh tepikeun kanu hakna. Bere rakyat teh sembako nu bener. Bere dahareun-dahareun anu ngeunah rakyat teh sembako bantuan sosial cing bener-bener nepi kanu hakna. Semuhun. Ulah nepi kanu nabeuh-nabeuh nu ngampar-ngampar, nu seubeuh-seubeuh nu lapar-lapar. Allah. Ya.
merata ulang. sing walatra keadilan sosial bagi seluruh negara. Laras. Timbalan sok lamun aya bantuan teh sekali-kali mah pejabat pusat teh datang ke handap. Langsung. Langsung sekali-kali mah bersentuhan langsung jeung masyarakat, ulah ngandalkeun lurah, ulah ngandalkeun RT RW jeung RT wae. Pemerintahan pusat langsung terjun ke handap, bawa sembako cingul saloba-lobana supaya walatra tanyakeun ka RT, tanyakeun ka lurah sabab hakikatna anu boga rakyat lain pemerintahan pusat, tapi hakikatna pemerintah handap anu gableg rakyat mah. Oh, iya ulang tata aya di anak. Sabab lurah RW RT ungapoe gulei jeung masyarakatna, apal ka masyarakatna, mana masyarakat anu miskin, mana masyarakat anu beunghar, mana masyarakat anu perlu dibantu, mana masyarakat anu teu perlu bantuan. Oh, laras. Sabab ieu di problem di mana-mana bantuan teh nepina teh ka eta kene. Ari nu boga mobil kabagean ari nini geus jompo ngegel curu. Ya ulang. Tak ieu teh bagian urang pemerintahan pusat kudu aya di dinya, ulah nyalahkeun RT jeung RW sabab ari RT jeung RW normatif, hartina sieun ku di luhur nya eta ngagunakeun data anu geus aya, sedengkeun data kadang-kadang teu sarua jeung kakayaannya anana. Teu sinkron data baheula teh. Apa nu ngapoe teh aya nu maot. Sanu apalnya RT jeung RW jeung lurah tanu matak pemerintahan pusat teh lamun rek ngadata kudu bener-bener up to date, kudu bener-bener konkret hartina luyu jeung kayaanana. Laras ulang. Anu panganyarna timbalan komo ka RT mekarunya. Kadang-kadang RT digegewek pada haburat pegawaian RT teh pejabat kene hargaan atau RT teh ulah tempo kampanye wungkul dibere duit teh. Justru ayeuna anjeun keur jadi pamimpin mengpeung boga kakawasaan, mengpeung boga tenaga, wayahna RT tidak berat atau berat. Lamun hayang nyontok karena pamimpin anu celik putih celak herang di RT ayana. Nah hayang kadang-kadang RT mah dipilih lagi ditulis tongong. Jelema nama keur macul di tongo hari balik jol dibatikan we. Jol diaso ngancap. Da moal aya ayeuna pemilihan RT nepi kana beuh wayang. Moal aya RT kampanye nya timbalan sabab naon gajina leutik. Laras. Nu matak supaya semangat RW jeung RT ngajalankeun ka pamerintahanna wayahna anjeun salaku pamimpin gaji RT taikeun 3 kali lipat. Tah nu keprok dijamin dulurna RT. Ya timbalan tuh lamun dibongkar mah daerah ya timbalan nu matak sok sing bener-bener manfaat ke rakyat hirup teh. Laras. Ya sakali dia jadi pamimpin kudu kudu berkorban dabongan daek. Ya lamun rek diomongkeun mah para pejabat di luhur sanajan teu digawe anger digaji. Unga bulan mah ngocor tapi rakyat tukang ojek lamun teu ngojek teu nyatu. Oh, laras. Waduh tuh nu matak jadi pamimpin ulah ngabogaan pamadegan yen pamimpin hayang diistimewakeun ku rakyat tapi kumaha pamimpin ngaistimewakeun rakyat. Eta ulang. Timbalan ieu marek ngobrol we supaya jadi pamatri kana atinya supaya teu gede hulu hirup jadi pamimpin teh
kumaha Ari presiden jeung wakil presiden luhur mana pangkatna Dah, cobi. nya luhur presiden timbalan gubernur jeung wakil gubernur luhur gubernur bupati jeung wakil bupati luhur bupati ayeuna rakyat jeung wakil rakyat luhur mana Cobi, ulah. nya luhur rakyat leres tah nu matak jadi wakil rakyat teh ulah gede babatok karepeun rakyat Dah, eta. komo melak cangkeng dina punuk banyak Doh, cinta wadok harepeun rakyat teh dudungan. jadi pejabat teh cinta wadok harepeun rakyat teh DP handap asor sabab naon diharepeun pangeran eueuh pejabat eueuh naon kabeh rekep deng-deng papak sarua naon rek disomongkeun pangkat anu naplok dina tatak nu rek disomongkeun teh pangkat kapamimpinan jabatan weuh tempo mani mah dibuligir komo kaituna lamun maut cekat terangan lakot jitu munapuroda ngaligincing sia teh anak teh keluarga teh selendang acan diboehan oge kudu hirup Iya, ulah. waduh eyang Doh. Karena dudungan. naor disomongkeun di dunya sabab pamimpin bakal dipenta pertanggung jawab boh dunya boh akhiratna kade urang teh manusia ari manusia bakal pinanggih jeung poe akhir raga ditinggalkeun ku nyawa maot pinggalanna Leres. sedengkeun manusia beda jeung sato Bentena kumaha. anjing buduk di jarian paeh nangan ukur bilatungan tapi urang mah manusia jabati bilatungan teh bakal pangideup itu Oh, iya, kulah. iya dipenta pertanggung jawab di HP rakyat ge Leres, ulah. di HP rakyat Arjuna Wirbendra barang ya nuju impal wesana di luar ayat tamu duaan ari ieu tamu teh nyaeta Astra Jingga sareng Dawala anu bade laporan margi ditumaritis aya kajantenan anu luar biasa umargi darurat tadina mahkamah dukara ka Arjuna nanging Arjuna nuju ka dieu atuh Astra Jinggalan Dawala nyusul ka ieu padepokan nanging sateu acana Astra Jingga lebet ka ieu padepokan anu mariksa heula nyaeta ieu padepokan teh dijaga ku salah sawios patugas keamanan Leres. atanapi sebatna Linmas Suhun. atuh ieu Linmas maksud bade laporan ka ieu pandita wireh aya tamu memang ieu Linmas teh atanapi hansip teh anyar teh apaleun ka Astra Jingga sareng Dawala Leres, eta. pangapunten Lan saha ya abdi Lan saha abdi keamankeun Keamanan. oh keamanan sumuhun Lan mangga linggih aya naon pada laporan Lan mangga datang datang teman datang datang teman manggur rana Ulah ya hancip tapi kapetekel dieu. Saha anjeun teh hancip anyar. Woi, gini aya encep sepuh. Lapan tadi ge aya Allah. Punten yang ngaganggu cep sepuhnya. Jeung cep sepuh. Ieu teh hancip anyar. Sumuhun. Ari nu biasa ka mana? Sepul. Nuju teh damang. Teh damang naon? Mencret kan. Mencret. Nya surting kana lada.
Ari anjeun teh Haji Banyar. Sumuhun. Saha ngaran? Upami di pesantren mah abdi teh Apeng bulan. Oh, itu Apeng. Apeng. Muhun. Mang Apeng. Apeng Fernando. Buset. Halus tungtung nawa. Sumuhun bulan. Di mana Apeng teh? Abdi teh ti Cipicung. Olo urang Cipicung cenah eta. Oh teh Cipicung. Sumuhun. Kawit mah. Gaduh bojo abdi teh urang Cisaar. Saar. Oh boga pamajikan teh urang Cisaar. Sumuhun. Masih keneh ayeuna. Eta bulan Pondok Jodoh. Naha. Dicerai. Olo. Naha maka dicerai. Pamajikan dicerai. Abdi nu dicerai. Nah, kunaon? Pupun bojo abdi teh dianterkeun ka pun bapa. Talakna ge dibeli. Hadir Apeng. Dedeh teuing karunya lain hayang nyaho kena urusan batur. Naha maka cerai. Naon cing Peng? Urusan ekonomi ulah. Oh, waktu jauh ti. Naha. Pun bojona tuh ampun. Kebayang abdi panginten hansip pagawean teh ulan. Gaji 3 bulan sekali. Eta ge sesah ulan. Pamajikan Ai pun bojo pada malana teh nguseup aja nguseup. Cing. Ngusip ka mana? Ka Jati Gede unga poe. Can COD-an we teh. Boros. Maka jeung meuli jejeurna teh COD-an. Unga poe ulan jadi abdi teh bangkrut. Jadi abdi diceraikeun ku pun bojo ulan. Ayeuna geus boga pamajikan deui. Ari nu diincer mah aya. Aya urang Gunung Larang teh. Diincer teh aya. Urang mana? Urang jaga hayu. Oh, urang jaga hayu jadi gitu. Urang jaga hayu. Semohon. Namina teh Titin. Alah. Neng, ya si teh Titin eta. Titin naon? Titin Angelelga. Wah. Ya, Gitu ulan. Nuhun atuh Bapak Apeng. Semohon ulan. Abdi teh pada laporan itu ulan. Laporan naon? Semohon pada laporan teh wireh di luar teh nyaeta punten ulan ya topi logor ulan. udah rusuh mereka eta. Atuna make topi teh beut nu logor. Abdi teh lepat meser. Meuli ti mana? COD. Dina online ulan. Ari meser mah nomor 8, pesen mah ari nu datang nomor 18. Atuh kieu koplok tuh. Tenan tadi tukang aya tamu hampura. Ulan, Aya tamu di tukang. tamuna pan di luar. Eta di jero aya tamu. Di mana? Eta tukangeun anjeun. Uluh. Allahu Akbar. Saya teh. Tanya tuh. Tuh, ujung nepak. Sama Jang. Aduh, eta Coba tekar Juna nyebut ujang. apaleun we. Saha di dinya Jang? Ngenalkeun kaula teh Arjuna Bapak Hansip. Saha? Arjuna. Arjuna mana? Arjuna panengahing Pandawa kaula teh. Tobat. Atuh ieu mah dulungan abdi. Bener. Aduh, Cep Juna. Olah, Cep Juna, dah Mang Cep. Aya hibar mang, dupi emang. Alhamdulillah Mang teh sehat. Kamari mah bisul Mang teh Cep. Nya dina punuk itulan. Duh, Cep Juna menikah Cep ke Cep. Waduh, Mang keur ngora kieu pisan pamun teh Cep. Nya kieu kisanan Mang teh burung banget teh. Lawan nu nyoo. Nya teu nanaon mau. Aduh, Cep Juna, aduh, hebat Cep. Cep, kieu. Mang boga budak. Kagungan putra. Sumuhun, Mang teh boga budak neme keluar SMA. Istri. Sakadap deh kuliah. Kumaha mungkun Cep ditikah.
Mang kaula teh parantos kagungan bojo mang. Wis, sawios pun anak mah jadi nomor 2 ke naon. Teu naon jadi nomor 2 ke nu penting cep jadi menantu mang. Lain naon mang hayang kabeli Pajero cep. Kaula teh bojo teh sanes 1 sanes 2 mang kaula teh parantos 2 bojo teh. Sawios pun anak mah bari nomor 3 nomor 4 nu penting jeung encep. Kaula teh tacan tiasa adil. Pun anak mah dinyerige teu naon. Coba itu. Kalau kena haun. Nu penting ngabulan ngocor ka mang. Tekeng kitu mang. Lain tekeng kitu encep tekeng kitu mah. Alim kaula mang. Wah, encep ish. Ari saya Allah Gatot Kaca Bapak Hansip. Allahu Akbar. Bapak komandan. Ibalan. Aduh, pada mana nu pacara? Armad. Upacara naon? Upacara adat. Jeung di mana-mana lamun amun ngahormat ku katuhu. Dia mah ku kenca Mang nak kidal. urusan. Kecuali leungeun nu hiji eueuh. Kemudian Duh, cep Gatot teh. Ibalan. Amang atuh ka itu cep. Ka itu ka mana? Ka itu ka dia we cep. Belieur. Ting sabar Gatot Kaca. Lucu paman, lucu paman. Oh, iya mah cep Gatot mah luar biasa cep. Mang namut granat cep ah. Kanggo naon granat? Trek bom mantan cep. Mantan mah merek di bom. Nyerek di granat ku mang buka mantan teh cep ah ninggalkeun mang. Tekeng kitu mang eta teh pidana. Lon, Pidana. tah dana-dana kitu meresep mah atuh. Ulah dibawa ngobrol nu kitu da teu apaleun atuh anjeun teh. Oh eta teh kajahatan mang. Oh, jadi kejahatan teh kenapa make dana? Tuh jadi we manyang. Atus mang. Cekap. Lon, Cekap. oh semua keluar. Lon. Mau wae ka pun anak teh. Moal mang. Oh, bodoh. Sawios sap dinten masa dinten tos kumaha teh. Aya naon ieu teh? Atau bisa jam ngeus na kumaha. Bade laporan naon? Nguningakeun pulan di luar aya tamu duaan. Aya tamu duaan. Sumuhun. Saha duka begitu apa? Kakara da abdi mah kumaha cip anyar. Kumaha ciri-cirina? Nu hiji bangetna teh beureum. Maka ikat celina ngucur. Awakna meledes bau. Eta teh Sumuhun. nu hiji deui. Nu hiji deui mah irungna panjang. Pasti si Asta Jingga jeung Dawala. Tak eta kumaha bade ka dieu ke sawios. Mangga idin kula. Ah, mun bisa mah ulah lan. Naha Abdi curiga kata jelema. Komo nu beureum banget mah. Uninga di payun aya tangka jamu air. nya Dipupu beak kata jelema. Aya 2 karungna itu. Di karungan. Ari mang teu kabagean sok bayakeun. Sedikit seremang teh. teu bae mang. Idin kula bisa asup eta jelema. Sawios. Mangga. Ah, soal itu kitu laman. Baru permis kan. Upami aya naon abdi teu tanggung jawab. Teu naon teu saya. Mangga bulan. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun. Dampes. Permis kan. Dah. Baya. Muat sios wae ka purana. Moal mang. Kieu we urang papaitan jeung mah. Upami encep teresep ka purana kumaha upami pun bojo nanaon. Majikan ditawarkeun eta mah.
pemajikan ditawarkeun tah kitu kasep Yang terbaik pemajikan. karunya hansip teh tingali nu matak anjeun tempo hansip dengan hiji-hijina eta Ya, udah diudaikeun. kabayang lamun aya bangsat keur mapetekel si eta memineng disiksa ku bangsat Tapi ke petekel gitu teh. matak lamun bisa gaji hansip teh taekeun hansip teh cing gede karunya kadang-kadang hansip teh garda terdepan pikeun keamanan Ya, di lembur mah ulah. di lemur teh hansip luar biasa taekeun gaji supaya naon hiji kaituna bakal ngurangan pengangguran sabab lamun gaji hansip rada gede meureun barudak mah teh hayang jadi hansip Ya, ulah naik. da ayeuna mah hansip teh kolot teuing Ya, karunya. nya timbalan taekeun gaji hansip timbalan munur eta mu mangga Lawan dina jadi ngalangkah pangapunten lan mangga asta jingat dawala mangga alhamdulillah dawala naon tingali sana lagi aya juragan Anom jeung juragan Arjuna teh di dieu aing paingan di Madukara teh aya kaleresan ka dieu pangapunten lan mangga asta jingat sakali deui datang merah tengah deman ewuh manggulingan rana ewuh manggulingan rana maka pihatur sepuh diterima asta jinga kunaon eta kesang laat leet kitu cepot lan abdi teh bade laporan ka Jalira abdi teh soak titikulan sok diuk tadi nama kunaon cepot agan aluh agan tadi nama abdi teh kaitu ka Madukara agan pada nepangan Jalira ngan saurna Jalira ka dia atuh abdi tebih ke di jugjug anggang di teang pada laya laporan abdi teh agan aya naon pot ye sekedap abdi teh nuju ruas kene akan ditesyoak abdi teh naon pot uluh Gusti aku agan naon maneh naon ceurik pot agan aya kajan tenang kejadian naon eling mangka eling rumingkang di bumi alam Dharma ukur wawayangan baik raga kaya pangawasa anamun sok kasasarnya lampah nafsu nu mata kadukung badan anu eling ka Purwadumade Purwani urang jadi urang teh warga negara hayung mulai negeri kasihan kamardekaan ku karya anu pinuji makhluk mundar malumatku papacin Gusti nu musikeun dia
aya maneh aya kula tapi sana pisah saeutik urang gunung larang ujang engana we abdi teh teu sepuh nyata abdi teh bade ngalaporkeun kaayaan di lemur jisim abdi di Tumaritis sumuhun kumaha eta di Tumaritis teh anu tadina tiis ceuli harang panon genah marna tur tumanina di Tumaritis teh na atuh agan ngadak-ngadak daun teh ya ngadak-ngadak agan aya rombongan begal agan uluh aya begal sumuhun aya begal aya garong ka Tumaritis agan jarangkung gede bangsa denawa itu agan begal teh ngariweuhkeun di kampung agan tadi nama bulan abdi teh aya begal teh tenang we agan nah sumuhun abdi mah teu gaduh naon dirompok bulan asa tenang we sanajan aya bangsa teh garong oge da dirompok teh aya naon-naon aya ge jam dinding paeh da baterena teh seep aya TV tabung teh aya STB-an aya kulkas teh tiis agan eta ge dipake nyimpen baju we ku abdi teh dodoh teuing sumuhun abdi gedeudeuh ka abdi bulan tuluy tah agan teu disangka teu dinyana eta begal teh agan lebet karompok agan begal teh asup ka imah maneh sumuhun eta begal teh lebet karompok agan naon ngabangsa harta kekayaan sanes agan sanes ngabangsa harta kekayaan da puguh abdi teu boga naon-naon agan aya ge antena TV eta ge nu kapungkur terus karahaan agan geus karancang eta da kitu aya coet oge beulah agan jadi abdi teh lamun nyamal teh sabeulah we coet geus bolong ning situ ke itu nyaritakeun naon maneh teh jadi kana coet sanes harta kekayaan mah teu abdi tenang oge tuluy teu disangka teu dinyana eta begal teh agan naon agan pun biang agan naon mahot sanes agan pun biang diculik ku eta begal inung maneh sumuhun Setyaragen sumuhun agan pun biang diculik agan diguskur agan gandeng goblok gitu atuna aya baga malin bantuan ku maneh ku abdi oge agan ngabantuan ku abdi oge agan diteu begal teu dilawan kita kabur sia mah baru nyumput ya pun biang ari bapa maneh ka mana Semar nyeta agan abdi teh katuru katutu ye hirup teh dah kumaha ka katuru katutu kumaha keur maeukeur pun biang aya nu maok salaresna mah agan pun bapa teh tos 3 sasi teu aya ti rompok bapa maneh geus 3 bulan teu aya agan pun bapa teh 3 bulan mana cul anak cul pamajikan agan abdi barangkeakan agan teh aya bapa sangsara hirup dodoh teuing sumuhun abdi gedeudeuh abdi jadi bapa maneh teh eueuh sumuhun ka mana duka kan duka ka mana pun bapa teh lepas tanggung jawab dodoh teuing cepot sumuhun agan abdi ge kitu agan pasea meureun nu maneh sanes pasea agan can pernah pasea pun bapa mah agan siang pun biang udah kawartoskeun itu da upami aya pun bapa mah pangejeun abdi moal ka dieu agan ieu teh pun bapa teh teu aya 3 sasi abdi teh barangkeakan hutang ngejajabeg teu ajan abdi teh boga hutang ka Bang Emok agan maneh bapa maneh anu namut mah abdi anu mayaran pun bapa itu kitu dina perjanjian oge agan jeung Bang Emok teh dia berjanji kolot itu da ayeuna teh abdi teh upami agan perjantan mah agan teh aya nanaon dirompok teh malahan abdi teh tos 2 minggu ieu teh teu kararaban sangu dodoh teuing astajiga 2 minggu teu dahar sangu sumuhun agan abdi teh 2 minggu teu dahar sangu agan ari ngapoe dahar naon liwet we agan sarua eta keneh atunya urang
yang kumaha apan liwat teh sanggup keneh cicing bae teu bae antep teu bae antep kerewas beureunan apan liwat teh sanggup keneh belagug beda goblok gitu sanggup mah diseupan liwat mah dikulub Dedeh teuing bapa maneh teh ka mana eueuh cumohon cul kewajiban lamun aya pun bapa mah agan panginten abdi teh moal ieu jadi leungitna teh iraha bapa maneh teh tilu sasi kapengker agan emut keneh dinten Rebo poe Rebo cumohon Rebo wekasan kamari sanes agan dinten Rebo ingemut keneh agan abdi teh subuh cumohon jam 4 subuh teh abdi teh sareng bapa teh agan ngantosan adan kaladasan di payunan rompok aya tajuk agan di payunan rompok teh ya mah 2 ka 3 mah eta getos dengdek da tina awina teh terus lami agan penginten koropok tajuk teh dengdek abdi pun bapa sidawala sigareng di tajuk teh setengah 4 teh ngantosan adan bari remi nungguana dan bari tong diwaga tong antep biasa nama nungguana dan teh bari dikir teu naon kudu ngamaklum beda-beda jelema tuluy da abdi teh setengah 4 teh nungguan adan we aya abdi teh karelak ke bobo agan nya ari adan aya sarare kabeh udang teh agan setengah genep nya atuh pada salat Jumaat teh riweuh agan nya setengah genep teh agan abdi teh tuluy salat teh opatan Pak Mung jadi imam deh daun bisaeun atuh kabeh ke sadana ge salat makmum daya imaman abdi salat pun bapa salat sigareng salat sidawala mah henteu tara salat tong kitu goblok tara salat kumaha kumaha sujud da goblok sakalangan ku irung tuluy beres salat subuh agan pun bapa teh jerut teh turun pun bapa teh ditajuk teh make trainingnya teh lecek hadiah material dan dina training teh tulisan jaya abadi ya aya cetak piah karunya teh ka pun bapa kan ongkol lurah tapi teu boga cap tuluy tah tidinya pun bapa teh jerut turun dugi ka ayeuna abdi teh teu penak deui sareng pun bapa kan katuruk-turuk ayeuna pun biang aya nu maling aya nu maok agan aya nu nyulik abdi kena kumaha agan duduh teuing cepot kumaha salametkeun indung maneh saha nu nyulikna teh buta-buta agan janggung gede abdi teh tiasa ngalawan agan da loba pisan duduh teuing susumar agan eta culik teh susumar kumaha cepot lamun inung silaing hayang salamet aing minta tebusan ti maneh eta bak culik teh minta tebusan sumuhun jadi eta teh hoyong ditebus agan Arjuna timalan wayana siapkeun duit segede-gedena saloba-lobana duit wayana tebus setiap agen hayang sabaraha minta tebusanana eta ieu nu jadi masalahna teh agan naon sanes abdi teu peryogi ku artos abdi teu peryogi naha nanging ge culik teh agan lain minta ditebus ku artos sanes lain ku duit sanes ku artos agan kunaon ku emas sanes ku emas agan kunaon wala ngomong aing era oh kakak we nyera cik ngomong buru waktu agan paralun agan abdi kita sanggup nyarioskeun anak sok naon ditebus kunaon bot agan jawab kunaon sepot kira jawab aja nyaeta agan para ditebus nate punten sakali deui agan sanes abdi teu ngartos naon
pitebosna ternyata hayang pula yang jamus kali musada lambang kagungan negara. Hayang ditebus kula yang jamus kali musada. Imalan akan Ujar menang. menang Gusti Peteng Yatinira Wisma Ujar menang Gusti Peteng Yatinira lirik kalimpu dan mega budara aworlan mega putih wala salin sumabda Begawan abiasa boten wangsul marganipun peteng penggali. Dina manahna jelas ieu culik teh lain Setia Ragen anu dituju. Nanging nyata bade makar ka nagara Amarta maklum layan jamus kali musada teh lambang kagungan nagara Amarta itu jaring carita. Arjuna, timbalan Gatotkaca, Uyut. Kaulah yakin yen maling Setia Ragen lain maling samanea. Lain jelema samanea yakin anu dituju lain Setia Ragen, tapi nu tujunya terek makar ke negara Amarta. Wayahna Arjuna, salametkeun Setia Ragen, bantuan rakyat kiwari nu keur tunggara. Cepot, abdi agan. Hampura pot. Naon agan? Jawaban kaula bakal sarua jeung jawaban Yudhistira. Naon teh agan? Mane apalah yang jamus kali musada naon? Sumuhun abdi ge terang agan. Mawi abdi ge bingung kedah kumaha. Layang jamus kali musada teh lambang keagungan negara Amarta, bayangkeun kumaneh. Lamun ialah yang jamus kali musada dibikeun kaita culik Yudhistira sarua jeung ngapurahkeun nagara Amarta kabeh. Sumohon agan nanging kada abdi teh sanes teu terang nanging kada kumaha nyungkeun jalan kaluarna. Abdi teh nyungkeun jalan kaluarna agan abdi teh jeung nulungan dinung agan dalam mun aya bapa mah abdi teh mogu kulawat. Da ieu bapa aing si Semar mah jeung eueuh aing. Semar kemana sia tuh? Temenang gitu kalau teh aing betengeuna anak barang keakan. Tapi benda teuing teh token geus beak deui mah. Siapa puting aing make cempor juga nyaman baheula. Arjuna timbalan wayahna salametkeun Setia Ragen. Sakali deui ieu culik lain culik samanea wayahna eta Setia Ragen salametkeun ku anjeun babad culik anu nyulik Setia Ragen. Wayahna susul Bima. Susul Bima ka Munggul Pawenang. Init ka itu di mana cenah? Inu maneh teh sauna mah di alas Tibrasara agan di alas Tibrasara sumuhun wayahna init Arjuna. Gatotkaca Uyut. Wayahna anjeun init piheula nyata ka alas Tibrasara. Jeung Asrajiga jeung Dawala. Arjuna wayahna susul Bima tapi ulah mawa prajurit kade ieu nepi ka hayangna lamun riweuh bahaya Setia Ragen pakapae wayahna salametkeun Setia Ragen. Yen maot pun biang agan yen maot agan. Teu nanaon cepot disalametkeun ku incu kaula. Tenang pot aya aing pot. Sumuhun agan sumuhun. Wayahna Arjuna jeung piheulaan anjeun. Init ka Munggul Pawenang susul Bima. Timbalan eyang wayahna ancurkeun eta musuh
Timalan teh yang mana? Rupina kaula bakal ngabelaan masyarakat setia ragin ramau iyang sok wayana selamatkeun buktikeun anjeunnya akarayat tapi kemana? Timalan susul Bima ini ka alas di Brasara Timalan permios yang punten cepot abdi agan cingreg-greg pot inung maneh salamet ku kaula pot tenang dibantuan ku kaula dawala nuhun agan kaula rek nyusul ka Kang Bima bangga agan permios teh ya kaulah kumahayut wayahna anjeun ini tiheulaan kaitu ka alas ti Brasara jeung Astajinga jeung Dawala di mana pangih jeung culikna tanya raga katineungna bawa heula diplomasi ku anjeun lamun keukeuh peuteukeun setia ragen teu dibikeun pangpang nah yang dihilian jeung layang jamu sekali musada uyut percaya ka hidup wayahna cangkalak kabeh eta para culik lamun ngalawan keukeuh teu bisa kabeh ulah anu salamet paehan ku anjeun Gusti Prabu disangka pikireun dawana aing disangka pikireun aing pan aing bisa ngomong kitu Prabu wayahna piheulaan Timalan uyut permios bawa Astajinga Dawala sae bae cebot agan sabaraha poe teu manis ya ikat bau lalai gitu sete abdi teh 3 bulan agan teu mani nah da teh nu nitah agan bapana teh aya coba eta mah abdi mamanja kudu titah wae kubun bapa kakada daek mani kudu dipaksa wae eta mah nya wayah